Dina Ihya juz 2 halaman 257 aya nguningakeun kieu ya tentang ayeuna karuksakan umat teh. Pasadur ro'aya bipasadil muluki. Karuksakan rakyat disebabkan ayeuna kuruksakna para penguasa, para pemimpin. Karuksakan rakyat teh disebabkeun ayeuna kuruksakna para pemimpin. Kauninga ku urang pemimpin urang ayeuna kumaha. Wa pasadul muluki bipasadil ulama'i. Tapi anu jadi luar biasana, ruksakna para pemimpin disebabkeun ayeuna ku sabab ruksakna ulama urang. Sedangkeun wa pasadul ulama'i bistila ihubil mali wal jahi. Ruksakna nu jadi ulama eta disebabkeun ku rasa cintana kana harta duniawi jeung kana kapangkatan. Jadi jelas di dieu ruksakna umat tergantung nu jadi ulamana. Lain nyalahkeun pamimpin-pamimpin teuing. Da ruksakna pamimpin tergantung nu jadi ulama. Mudah-mudahan urang dibere hidayah taufik tiasa istiqomah ibadah ka Allah ngalap ridho kunaon bae fasilitas nu aya nu dipaparinkeun ku Allah.